pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani bibisik Prabu Arimba ngahaturanan linggih ingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa kunirahangan dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Adik Rai Kang Rai Hidimbi kaula nun Raka Prabu ya hap kadina Gusti sedang sumujud ka pangeran sedang nyembah mun lepat sidang dosa sang kanjang dan kauyunan tapi nanda ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Raka Prabu nuhun yai nuhun caling aling ditantang tumo kamalinaan ya hajurkeun semah baktos Rai Purbakesa diterima kahuyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa ulah diterima
Bangga. Lakukan utama saya budi sama tali jalmi beragama Pak Haji Sidik. Pingangukan alena gelar kadar kisuni Sunda Purwani kurang sabangsa kurang sami Pak Haji Anu sami raksa Sahanu rek ngahargaan coba liwati bangsa sorangan neng neni cinta kana kabudayaan sami cinta boga tipe kasenian kita sini dong buka pintu mame datang mun lepat silidang dosan sangkan janten sauyunan tarebihan kaawonan sing luyu mah sing luyu sabi lulungan cai kopi para tunu eta kopi komo sareng garun sok sahanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan geras neng cinta kana kabudayaan Kang Odeng sami cinta kebangsaan manga urang sasarengan Kang Babai pajengkeun senika kasenian tuturunan Sundasa wawatah kapan Sundasa wawatah kapan Dia wangunan reneh kakak dia lengeran raptakan dia wangunan reneh kakak dia lengeran gotong royong babareng di pagelaran Jawi Karaton Nagara Pringgandani bibisik Prabu Arimba ngahaturanan linggih ingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa kunirahangan dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan
Arimi oge purba kesya parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep. Raka Prabu. Eta nineng nakasinok teh. Hooh.